sekitar 50 meter. Cek si Aki, aduh hampura jang tungked Aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin, coba pang mawakeun ka dieu, pang mawakeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut, dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas kene bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si Aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat coba ku Aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang, asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula, hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun sahanu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cak bapana eueuh deui nu panggagahna mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cak aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna saaki ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah luak liek tanyain eueuh. Begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag nyana barang diudag tak beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam.
tak barang nanya aki hari ini negara naon Jidah Jidah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona bener cek ya da bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek nganter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas kena bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat maka papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan oregan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu nama ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget teh kadinya bae nya berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hay kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya na ti anu lempang deui ki aya dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asana ieu Sidina Ali asana ieu cakeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah cakeun atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu saudara atuh
iya mah iya jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam, lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain, bahkan anak nage arindit. Ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi, bil ahwal bil af'al karak bil akwal. Masya Allah karim, kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat. Ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres langsung berangkat ke Indonesia. Hibar teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu, kuari makan geus Islam, kunyana dibaca babacaan anu tadi teu manjur. Akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim, rada hampang tapi can bisa hiber, rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca 2 kali, 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali. Hei anjeun teh ayeuna geus Islam deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun. Bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama. Bismillah na baca 9 kali ulah napas, tambahan baca ieu berem. Sok berangkat. Dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Set datanglah ke Bogor. Tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan, horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan, kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi, akhirna indit Prabu Siliwangi. Sanggeus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima, terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong, Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah cek mana kula ge inget, kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek yana. Maka wari ente nu paheula dari sundatan, mangga disundatan ku nyana, disundatanna kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu di sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam. Islam Salam, nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal. Tadi nama Islam Nunggal, kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ka Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh. Ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh. Deuleuh nu maneh beak henteu atuh ulah kabeh. Maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula. Akhirnya langsung hibardeui ka Indonesia kujada di sundatan simpreng. Nah iyalah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap daek sekali 2 kali 3 kali. Ketika Sunan Rahmat keluar dakwah
Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranna naon ka Haji Medi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon lain yaya na tuh sebut. Naon? Naon? Wah aya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si kanya jasanya. Naon? Aya jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sanes berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung-maung na ieu teh abah kula. Coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah, maung dibisakeun ngomong. Akhirnya walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimah syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat, begitu lompat terus diudag, lompatlah ke Garut, ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana. Anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut, ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu. Kadang-kadang maung nya ge sarua bae. Nah, ieu mah maung tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nunggus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Sanggeus nyokot tanah dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu peti na ye, dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg, godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarak sapeting doang, ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu, dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat. Ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka maotlah anjeunna di luhur gunung suci godog nu tatarina godeg, kemudian aslina jana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah, alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan, ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantap besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan. Atuh horenganan teu jauh urusanana seperti nu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngarana Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah gua lagi ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu, ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? Hah? 77 37 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di Pajajaran kamayana kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin Haji Mamin, tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir kita